Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun barudak sadayana. Wilujeng enjing, wilujeng patepang di sareng Ibu Nunu di pangajaran bahasa Sunda. Dinten ieu alhamdulillah urang tos sebet ka tema 4 ngeunaan tentang ngawangun kalimah. barudak satu acan urang kawitan pangajaran dinten ieu hayu sami-sami urang macakeun doa sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa alhiqni bis-sholihin. Amin. Hayu barudak sadayana urang diajar sing sarumangga. Barudak, ayeuna urang langsung kawitan wae pangajaran dinten ieu basa Sunda. Temana ngawangun kalimah. Satu acana Ibu Nunu bade macakeun tujuan pembelajaran dinten ieu nyaeta siswa tiasa ngawangun kalimah ku nitenan conto kalawan bener. Tah barudak ayeuna aya hadis Tolabul ilmi faridotun ala kulli muslim, yang artinya menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Tema dinten ieu nyaeta ngawangun kalimah. Tah barudak ayeuna urang pigawe carana dina conto kumaha ayeuna urang tinggali di dieu aya kecap nulis. Tah ieu nulis teras dirobih jadi ditulis ditambihan rerangken di payuna. Teras ayeuna Ibu Nunu bade masihan contoh Laili nulis surat. Tah kecap nulis ieu di serat dihandapnya. Teras kalimat anu kaduana surat ditulis ku Laili. Tah berarti kecap ditulis ieu dipindahkeun ka handap dijadikeun kalimah. Nulis ditulis jadi rarangkena nganggo di. Janten nu tadina nulis jadi tulis ditambihan di. Janten ditulis. Coba ayeuna contoh anu kaduana. Aya kecap maca. Tah dirobih jadi naon? Jadi dibaca. Tah kumaha kalimahna? Ye barudak. Azkia maca buku. Tah nu maca ieu dipindahkeun nya ka handap dijantenkeun kalimah. Teras buku dibaca ku Azkia, janten dibaliknya. Tadi mah Azkia maca buku, ayeuna mah bukuna anu dibaca ku saha? Ku Azkia. Tah ayeuna hidup oge kedah migawe ieu kalimah nyieun kalimah sapertos contoh anu tos ditinggalikeun, nulis ditulis, maca dibaca. Coba ayeuna urang tinggalinya ka slide selanjutnya. Titenan contoh di handap ieu. Tah aya dahar berarti di dahar. Kumaha kalimahna? Marni ngadahar roti. Tah ngadahar teh dari kata ini ya, dari kata dahar di sini. Marni ngadahar roti. Roti titik-titik ku Marni. Kira-kira di naon? Ieu mah gampil pisan nya barudak. Coba ayeuna urang tinggali heula soalna, mungkin urang eusian babarengannya. Terus aya najong. Tah najong teh nendang ya kalau bahasa Indonesianya. Kalau ini tadi dahar itu makan ya. Najong ditajong. Zidan najong bal satarikna. Bal titik-titik ku Zidan satarikna. Gampil imah tinggal di pindahkeun nya barudak nu ieu dikadiekeun, nu ieu ge sami nu luhurna dikahandapkeun. Tah ieu barudak bener jawabanna nya. Dahar di dahar. Marni ngadahar roti. Roti di dahar ku Marni. Pintar. Nu ige sami berarti barudaknya. Zidana jong bal satarikna. Bal ditajong ku Zidan satarikna. Kumaha gampilnya barudak? Saminya insyaallah. Tiasalah dikerjakeuna. Ayeuna aya nu salajengna. Nyiram disiram. Naon kalimahna? Yanti keur nyiram kembang.
kembang keur titik-titik kuyanti keur dinaunkeun coba kinnya urang esian sasarengan ayeuna ka soal anu salajengna. Nginum diinum tah kalimatna Hendra keur nginum bajigur berarti bajigur keur diinum ku saha ku Hendra nya gampil anu kalimah nu di luhur di dieu dialihkeun ka handap hungkul nu tadina nginum teras diganti rarangkena jadi diinum. Ayeuna coba urang tinggali deui contoh anu salajengna atau soal anu salajengna. Aya ngala diala dadang ngala gedang gedang titik-titik dadang naonnya kira-kira coba ayeuna metik dipetik Susi keur metik kembang malati keur titik-titik ku Susi. Ayeuna aya masak dimasak Teteh keur masak kangkung di dapur kangkung keur titik-titik ku Teteh di dapur. Naonnya kira-kiranya gampil teh barudak insyaallah gampil kin kubunuh dipasihan terang jawabannya. Coba ayeuna nomor salajengna maca dibaca Bapak keur maca koran di teras koran keur dibaca ku Bapak di mana di teras janten kalimahna oge dibulak-baliknya barudaknya sami-sami keneh. Ari ieu mah Bapak nanu dikapayunkeun kalimahna teh ari ieu mah korana heula sami wae Bapak keur maca koran di teras koran keur dibaca ku Bapak di teras. Coba Bu ayeuna nu ieu naon jawabananya. Yanti keur nyiram kembang kembang keur disiram ku Yanti. Coba nu ieu sami teu nya jawabanna sareng nu di luhur tanapi benten. Dadang ngala gedang gedang diala kunya ye ku dadang kitu barudak. Coba ayeuna nu ieu Susi keur metik kembang malati keur dipetik ku Susi. Tah ayeuna nu ieu masak dimasak Teteh keur masak kangkung di dapur kangkung keur dimasak ku Teteh di dapur. Janten dibalikeunnya ieu mah tetehna heula kalimahna teh ieu mah kangkung tapi kecap anu ieuna dirobah jadi masak terus jadi dimasak. Kitu barudak ya kenehnya soalna. Melak. Nah, melak jadi naonnya melak ya? Mamah keur melak kembang di taman keur dipelak ku mamah berarti jawabannya naon barudak dipelaknya berarti. Coba orang tinggali heula ayeuna nu contoh soal nu dihandapna. Meli dibeli Siti meuli tahu di warung tahu dibeli ku Siti di warung. Ya ge sami berartinya jawabannya naon dipelak. Kumaha barudak gampilnya insyaallah. Da Sunda mah bahasa anu sok dipanggihan di kahirupan sapopoe janten pasti henteu asing deui nya ku kecap-kecap atau kalimah-kalimah nu tos bieu ku bununu dipaparkeun. Tah barudak alhamdulillah ayeuna hidup kerjakeun pancen halaman 55 dugi ka 50 genep pigawe cara dina contohnya nu tos dicontohkeun ku Bu Nunu. Tong hilap dikirimkeun tugasna ka Ibu Nunu nya. Teras nulisna dina buku tulis teu kengeng dina buku basa Sundana iwal atau kecuali anu gaduh buku bahasa Sunda pribadi. Hatur nuhun barudak sadayana kana perhatosanana nya. Urang cukupkeun wae pangajaran dinten ieu ku maca hamdalah sasarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Hatur nuhun tong hilap pancena dikerjakeun. Alhamdulillahirabbil alamin. Pangajaran dinten ieu parantos rese. Tong hilap pancena dikerjakeun nya barudak sadayana ibu nu antos. Hatur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.